warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin. Amma ba'du. Puji kalayan syukur sumangga urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan bidimanten alhamdulillah urang sadaya masih keneh dipasihan kapercantenan kanggo sami-sami kampal di masjid dina raraga ngalaksanakeun salah sawilas warang Allah nya talabul ilmi. Shalawat wa salam mudah-mudahan salamina tetap dipijulkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takula wargina ka para sahabatna tubuhi ka umatna anu sami-sami tumutkan ajaran mantena dibikeun ka yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Para wargi sadaya semangga urang ngalanjutkeun tina jagoan urang masih surat An-Nisa ayat 58. Dina dua minggu kapengker urang tos ngaguar anu dimaksud ulil amri dina ayat 58 anu mana pendapat kahiji anu umum ulil amri teh pamarentah. Terus aya penafsiran kedua ulil amri teh ulama. Anu katilu aya pendapat langkung khusus nyata yen ulil amri teh sahabat Kangjeng Nabi. Malihan aya nu kaopat mah langkung khusus deui anu dimaksud ulil amri teh nyaeta Abu Bakar sareng Umar. Aya nu kalima mah rada tebih tina ayat nya. Anu kalima mah ulil amri teh secara dohir nama nyelayaan cenah. Ulil amri teh akal. Walaupun secara makna mah sahih gitu nya. Fa inal aqla likulli fadilatin usun gitu nya. Wa likulli adabin yanbuun. Sebab akal teh setiap jalmi aya kaunggulanana, aya nyongcolangna aya henteuna. Nah, setiap adab oge eta jadi sumber muara kailmuan. Oge akal teh nah aya nafsirkeun yen ulul amri teh akal, sabab akal teh alladzi ja'alahu Allahu lid-dini aslan. Sebab akal teh mangrupikeun anu jadi dasar Allah ngajadikeun agama. Tanpa ayana akal moal aya agama. Maka syarat sah ibadah di antarana teh berakal gitu. Bahkan walidunya ibadan. Akal teh jadi tihangna dunya. Nah, fa ujabat taklifa bikamalihi, maka dumasar kana kasampurnaan akal Allah ngawajibkeun taklif. Wa ja'ala dunya mudabbaratan bi ahkamihi, akal oge ngajadikeun dunya teh diurus ku hukum-hukum akal eta. Maka jalma anu berakal teh aqrabu ila rabbih. Langkung caket ka panggeranana min jami'il mujtahidina bi ghairi aqlin. Tibatan mujtahid anu tanpa akal. Ieu teh diriwayatkeun mana ieu teh ti Ibnu Abbas. Jadi anu nafsirkeun yang ulil amri teh akal secara lafaz ayat nyulayaannya, tapi secara makna numutkeun Ibnu Abbas tiasa oge bener oge logis oge gitu nya. Sabab akal teh jadi sumber
agama oge sumber dunia. Margi kitu Siti Aisyah antos naros itunya kunaon cenah jalmi lebet surgana bi aklihi ku akalna. Naon sababna? Da moal bisa ibadah teu boga akal. Bisa teh so ibadah lamun boga akal. Mata akal teh engke dina usul fikih jadi manatut taklif. Jadi sumber pentaklipan hiji jalma. Di mana-mana orang bong ditaklif ku hukum-hukum Allah, tinggal jadi jelema teu boga akal. Gampangnya, bong salat gampang. Bong ditaklif ku salat, tinggal jadi jalmi teu boga akal. Tak akal teh sumber gitu nya. Eta pendapat nu kalima. Aya pendapat anu kagenep ieu mah jauh pisannya. Ieu mah biasana orang-orang Syiah. Wa zama qaumun anal murad bi ulil amri aliyun wal a'immatul ma'sumun. Aya nu ngaduga sebagian kelompok yen ulil amri teh Imam Ali sareng para imam anu maksum. Ieu mah nyulayaan pisan. Sabab upami sapertos kitu maknana jang naon atuh aya dawuhan Allah faruduhu ilallah wa rasul. Jang naon diwihkeun ka Allah jeung ka Rasulna lamun maknana ulil amri teh Imam Ali sareng imam anu 12 nu maksum teh cek ulama Syiah, cek kaum Syiah. Atuh teu kedah aya Rasul, teu kedah ka Allah aya salajengna. Nah. Kamari kedah taat ka ulil amri. Ari taat teh naon? Wa haqiqatut taati. Ari hakikatna kataatan ya. Hakikatna kataatan imtisalul amri. Imtisalul amri kama anal maksiati diduha. Jadi anu dimaksud taat teh ngalaksanakeun sakabeh parentah. Imtisalul amri tadi disebutna taat gitu. Nalika urang teu taat berarti maksiat. Maksiat teh ngabangkang kana parentah. Ngabangkang kana parentah. Idan qada artinya dicanakna teh. Wa ta'ah mahudun min ta'ah. Ya, akar katana tina lafaz fil Madinah ta'ah. Ya ta'atan. Idan qada. Upami tunduk bahasa Arabna disebutna ta'ah. Wal maksiat sedengkeun ari maksiat mah mahudatun min asa yaksi isyanan wa maksiatan idastadda lamun jelema eta ngabangkang disebutna bahasa Arabna teh maksiat. Di maksiat teh nalika urang ngabangkang disebutna maksiat. Maksiat ka Allah berarti ngabangkang parentah Allah gitu nya. Lamun ngabangkang ka kolot berarti maksiat ka kolot gitu nya. Duraka ka kolot sebutna teh gitu. Wa ulu ari lapan ulu eta bentuk tunggalna saurna saur ulama nahwu disebutna tina du. Ulu teh artina sarua jeung du anu bimakna sahib, anu ngamilik gitu. Ari du nama isim lima maksudna nya. Ala ghairi qiyas. Jadi du teh sanajamana ulu tapi teu sesuai jeung qiyas. Kan nisai seperti lapan an-nisa. Nisa teh tunggalna nya. Nisa teh istri, aya tunggalna. Tunggal nama imro'ah gitu nya. Hiji istri jamana an-nisa ta ala ghairi qiyas. Wal ibil wal khayl saurna wa kullu wahidin ismul jam'in wala wahida lahu min lafdihi. Eta sadayana isim jama' nu eueuh mufradan, eueuh tunggalan. Ari isim jama' teh isim anu nuduhkeun ka leuwih ti dua dina basa Arabna. Lamun leuwih ti dua disebutna jama'. Lamun nuduhkeun kana hiji disebutna mufrad. Menuduhkeun kana dua disebutna musanna gitu nya. Ras eta nembe masalah kahiji nya ulil amri. Terus di luar ku urang rek alhamdulillah aya pangaweruh kanggo urang ulil amri teh tadi aya sababaraha makna. As-saniyatu ari anu kadua qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in. Lamun aranjeun beda pendapat aranjeun debat ngeunaan hiji perkara asalna naza'a mah nyabut. Jadi seolah-olah dibahasakeun ku tanaza'tum teh wahidun yantazi'u ku hujjatal akhari wa yudhibah. Seolah-olah
setiap masing-masing teh nyabut hujah anu sanes ngaleungitkeun hujahna. Wa nazmu teh al-jadbu. Dia munazah teh mujadabatul hujaj. Jadi silih tarik argumen. Cek urang kieu, cek itu kieu, silih tarik argumen. Nah, wa minhu di antarana aya hadis wa ana aqul mali yunazi'unil Qur'an. Teu pantes pikeun kaula ngadebat kana Qur'an gitu nya. Mari kana Qur'an. Nyabut Qur'an. Di munazaah debat. Upami urang debat atau napi beda pendapat fi syai'in ngeunaan hiji perkara, syai'in di dieu teh maksudna naon? Syai'in di dieu teh min amri dinikum. Ngeunaan urusan agama. Tah lamun urang debat, urang beda pendapat ngeunaan urusan agama, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kedah diuihkeun ka Allah sareng ka Rasul. Syai'in di dieu teh dibatasi di tafsiranana min amri dinikum urusan agama. Ari debat urusan kadunyaan mah teu kudu dicanak cek Quran cek hadisna. Anjeun leuwih apal urusan dunya anjeun. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah model pakaian teu kudu kana Quran jeung hadis. Erek make baju koko, erek make batik. Teu kudu paruduhu ilallah eta mah urusan dunya. Urusan agama, anapun urusan agama naon nutup aurat urusan agama mah. Nutup auratna urusan agama. Warna pakaian, model pakaian eta mah urusan dunia aranjeun. Anjeun langkung apal eta mah teu kudu mun parasea ngeunaan eta mah teu kudu nanyakeun Quran hadisna teu kudu. Saya resepna baju batik ya. Nusantara gitu nya. Wah. Resepna saya mah batik atau saya mah resepna baju koko. Parasea eta mah urusan marane namanya tekedah bawa karena Quran dan hadis. Tapi upami beda pendapat ngeunaan urusan agama, masalah agama seperti masalah ritual, masalah wudu, masalah salat, eta mah kedah diuihkeun kana Quran sareng hadis. Ka Allah teh rudduhu ilallah teh kana Al-Qur'an, wa ila Rasul teh kana hadis. Eta mah kada diuihkeun kayaknya. Teu tiasa diuihkeun kana akal urang. Sebab lamun diuihkeun kana akal urang moal lain sarua. Di tafsiranana ruddud dzalikal hukma ila kitabillah au ila rasuli. Taroskeun uihkeun eta hukum teh kana kitab Allah sareng ka rasulna bisu alif bi hayatihi. Upami masih kene jumeneng taroskeun ka Rasul langsung. Ayeuna tos aya, atas teu aya Rasul tos ngantunkeun. Maka terasna teh au bin nadri fi sunnatihi ba'da wafatihi. Rudu ila Rasul teh ku ninjau, ku ninggal, ku naliti ngeunaan sunnah Rasul sabada wafatna. Kan urang bingung oge ya. Karena Quran teu bisa mesekna. Karena hadis nya kitu keneh gitu nya. Teu bisa ngagali nah gitu. Urang mah nyerahkeun ke ulama. Tah ke wa ulil amri, berarti ulil amrinya ulama. Ila Rasul. Nah, ka ulil amri. Upami tiasa mah nya langsung kana Quran, cek Quran aya kieu. Haram cek Quran. Atawa cek hadisna kieu. Haram sunnah nya apal kitu mah urang teu tiasa nyemetkeun pendapat ulama. Upami tos aya pendapat Quran sareng hadis, da pasti ulama ge berpendapatna kainya moal kaluar tina Al-Qur'an jeung hadis. Tos jelas cek Al-Qur'an teh misalkeun salat lohor 4 rakaat teu kudu nanyakeun ka ulama. Kitu nya eta geus jelas ti Rasulna sakitu, hadisna kitu gitu nya. Di dia aya patokan upami madhab mana wae itu menurut Imam Syafi'i aya hadis sahih eta madhab kaula. Tidak soal hadis bahwa madhabi. Namun aya hadis sahih maka eta madhab kaula. Sebab teu tiasa ngikuti ulama upami tos aya hadis sahih. Urang tiasa ngikuti ulama, ngikuti
Mujtahid teh di mana orang kan tadi terang cek Qur'anna, terang cek hadisna. Di mana orang tos terang mah da pasti eta mujtahid oge ngikut karena Quran sareng hadis. Hada qaulul mujahid wal amas wa qatada wa huwa sahih. Malihan mah ditambihan wa man lam yara hada ikhtalla imanuhu. Sing saha anu teu berpendapat ku ieu waman sareng saha wae jalma lam yaro henteu ninggal henteu berpamadegan hada kana hal ieu nya kana nguihkeun kana Quran jeung hadis ikhtalla imanuhu maka keimananna cacat ikhtalla geus cacat naon imanuhu keimananna sebab engke qaulhu ta'ala in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir sebab bisa diajana ke aya kalimat in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil diuihkeun kana iman. Jadi permasalahanna urang iman teh ka Allah, iman teh ka Rasul. Lamun teu iman ka Allah jeung ka Rasul nyampe wae. Teu nurut kana Quran, teu nurut kana hadis. Wakila aya nu nyawarkeun deui, da ieu nu paling enteng mah ieu. Al makna ari maknana teh kulu ucapkeun ku aranjeun Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah sareng Rasulna eta nu langkung utami. Matak ieu teh sok dianggo di pesantren-pesantren. Allahu wa rasuluhu a'lam. Fahada huwa raddu. Ieu teh ngauwihkeun deui ka Allah sareng ka Rasul. Madak sok aya di pesantrenna wallahu a'lam bissawab. Eta teh ngauwihkeun yen anu paling uninga kanu laras mah nya Allah. Eta teh paling enteng nanya wahada kama qala Umar bin Khattab arruju ilal haqi khairun minat tamadi fil batili. Ari ruju, ari ralat kana bener, uih kana bener eta langkung sae tibatan negdreug dina kabatilan. Lamun geus apal ieu teh salahnya geus ulah negdreug kitu nya. Sok sanajan aya cek guru abdi geus sae. Jukelakna ieu salahnya kumaha. Kitu nya. Rek rujuk ka ilallah rasul atau rek ka guruna gitu. Tetap sakumaha luhungna guru urang di mana pelebah kali rumah tetap. Tapi orang memang kedah beradab, urang beretika ka guru urang. Nah di antara adab sareng etika ka guru teh di mana guru urang lepat, urang milu ngalereskeun. Milu negur eta teh etika urang ka guru urang. Justru lamun urang ngantep nah bahaya gitu nya. Komo upami guru urang teh tos seueur pangikutna. Nah, kedah diluruskeun kitu nya. Da salian nabi mah kabeh oge teu maksum. Pasti hiji waktos aya kaliruna. Kedah diluruskeun gitu. Wal qaulul awal as-sahhu ari pendapat nu kahiji tadi uih kana kitab sareng sunnah nu paling sahih. Tadi kan pendapat kedua mah rudu ilallah teh ngucapkeun wallahu a'lam gitu nya. Atau Allahu wa rasuluhu a'lam itu bahasa Arabna mah. Allah sareng rasulna langkung uningan. Eta teh rujuk ilallah wa rasul. Tapi pendapat nu kahiji anu paling sahih. Naon dasarna? Liqauli aliin sallallahu radhiyallahu an ma indana illa ma fi kitabillah. Ieu kasawuran Imam Ali nya. Ma indana mah henteu aya indana di abdi sadaya illa kecuali ma perkara fi kitabillah anu aya dina kitab Allah. Wa ma fi hadhihi sahifah sareng anu aya dina lembaran ieu. Maksudna sunnah. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslimun atawa pemahaman anu dipasihkeun ka hiji anu muslim nyata ulama teh ya. Walau kana kama qala hadal qail. Nah lamun teh mah sapertos kitu pendapatna la batalal ijtihad alladzi khussa bihi hadhil ummah wastinbatul ladzi u'tiyaha. Lamun teh mah sapertos kitu maka batal ijtihad anu dikhususkeun ka umat ieu sareng ngagali hukum anu dipasihkeun ka umat Nabi Muhammad walakin tudrabul amsal wa yutlabul misal hatta yakhrujas shawab.
Tapi dituntut umat teh nyieun permisalan da Al-Qur'an mah global, hadis oge sami, ngadamel permisalan sareng dituntut ngaluarkeun anu leres tina Al-Qur'an sareng hadis teh ka ulama. Dituntut ngaluarkeun mun urang meres tina Al-Qur'an sareng hadis dikaluarkeun. Sapertos kias anu memang secara tertulis teu aya dina Al-Qur'an. Maksudna teu aya teh secara tertulis jungkiringna gitu nya. Sapertos masalah ekstasi misalkan. Da dina Qur'an mah lafadzna khamru. Ari khamr mah inuman da ieu mah pel. Nah, kan teu aya dina Qur'an ge pel mah ekstasi teu aya. Cek hadisna ge teu aya, da muncul lagi zaman ayeuna. Tapi diperes ku ulama muncul we dikiaskeun, dianalogikeun, disamikeun naon ilatna. Ilatna matak mabok. Ya, setiap nu matak mabok naon wae bentukna, jenisna, hukumna haram. Nah, tah paling itu drop amsal hatta yahruja shawab deh. Lajang pendapat salajengna qala Abu Aliyah wa dzalika qauluhu ta'ala walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhi yastambitunahu minhu. Sandeuna gitu nya umat teh ngauwihkeun ka rasul sareng ngauwihkeun ka ulil amri tangtos bakal uninga naon anu digali ku aranjeunana tina Al-Qur'an. Kan urang kadang-kadang alim nguwihkeun gitu nya. Kusorangan wae mung diuwihkeun ka ulama gitu. Naam, maka nami mastasarahullahu bi ilmi. Mohon eta pendapat teh kalebet tina perkara anu Allah milih ku ilmuna. Milih ieu jalma teh dipasihan ilmu. Ku Allah dipasihan kelebihan ilmu. Nah, eta kayaknya ulama teh mimmas taksarallahu bi ilmi. Walam yutli alaihi ahadan min khalqi. Tapi ku kana sajen mah henteu ngan ka eta ulama unggul. Nah, urang nembe. Nah, fadzalika alladzi yuqalu bihi Allahu a'lam. Allah nanggung. Wa qadistan batu aliyun muddata aqal hamli. Nah, diantawisna ya contona. Wa qadistan bato sareng tos ngaistinbat. Ngaistinbat yang ngagali hukum. Saha Aliyun radhiyallahu an, Imam Ali radhiyallahu an, muddata aqali hamlin. Pangsaeutikna masa hamil. Pangsaeutikna masa hamil. Nah, pangsaeutikna masa hamil teh sittatu asyhurin. 6 bulan. Ieu teh digali ku Imam Ali ti mana? Min qaulihi wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Dihamilkeunana sareng di sapihna teh 30 bulan. Nah, sedengkeun di ayat nu sanes wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilain. Nyusuan teh 2 tahun. Fa idza fasalna haulain minas salasina syahran baqiyat sitatu asyhur. Lamun ayeuna 2 tahun disusuan teh berarti nyasana 6 bulan. Nah, salasina teh salasuna teh 30 kan ade 2 tahun teh 24 bulan. Ayeuna gabungan tina dihamilkeun sareng dugikeun ka disapihna teh 30 bulan. 30 bulan. Sedangkan masa nyusuan teh totalna lamun ditotalkeun masa nyusuan teh 2 tahun. Ayeuna 2 tahun teh 24 bulan. Nah, 30 bulan dicokot 24 bulan berarti 6 bulan. Jadi minimal paling sakedikna masa dikandung teh mudah tahamlin 6 bulan. Tadi digalina tina Al-Qur'an. Total dihamilkeun sareng disapih 30 bulan. Ayeuna disusuan 2 tahun. 2 tahun teh 24 bulan.
100 disusuan kan di sapi berarti tinggal 6 bulan salami di kandung gitu. Minimal nah eta teh digali eta teh di istinbat ada lapan dihamilkan minimal 6 bulan mah teu aya di Al-Qur'an teh kan ku Imam Ali tadi di emutan masa sakit sekebelah dikurangan 6 bulan ternyata kamu bener kedokterannya segitu 6 bulan gitu nya nah eta teh ulamanya istinbat eta teh ngagali hukum. Contohna seperti itu teh seueur nya misalu wa misluhu kasirun wa fi qaulihi ta'ala wa ila rasul nah dauhan Allah Subhanahu wa taala wa ila rasul sareng ka rasul ieu teh jadi dalil ala anna sunnatahu sallallahu alaihi wasallam yu'malu biha ieu teh nuduhkeun yen sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW teh eta diamalkeun wa yumtasalu ma fiha sareng dituturkeun ditaati naon-naon perkara nu aya dina sunnahna. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad SAW kados ngadawuh manahaitukum an syai'in fajtanibu. Naon perkara anu dilarangkeun ka aranjeun tina hiji perkara pajitanibu maka jauhan. Naon wae perkara ma di dieu teh isim mubham. Ari isim mubham teh mencakup naon wae. Ma naon wae perkara anu nahaitu kaula ngararangkum ka aranjeun an sayin tina hiji perkara pajitanibu maka prak jauhan ku aranjeun kedah ditebihan. Wa ma amartukum bih sareng naon wae perkara anu kami dilarangkeun ka aranjeun diparentahkeun amartumanya diparentahkeun fa'alu minhu mastata'tum maka prak lakukeun sakamampuan anjeun fa inna ma ahlaka angin pastina binasa sahaman kana qablakum umat anu samemeh aranjeun eta kasratu masailihim loba nanyana wahtilafuhum ala anbiyaihim tapi ihtilaf kana nabina ari nanya loba ngalakukeun henteu gitu nya ihtilaf aja ketentuan nabi mah urang mah salaku umat Kangjeng Muhammad tong loba teuing tatanya lakukeun anu diparentahkeun ku Kangjeng Nabi ulah siga Yahudi teh kapungkur di ditah mencit sapi loba nanya we gitu nya. Geus loba nanya teh hampir-hampiran teu ngalakukeun. Pencit sapi nu kumaha? Jaluk pika. Loba nanya we padahal ku ngalakukeun eta teh nya. Tah urang mah salaku umat Kangjeng Nabi. Naon wae nu diparentahkeun ku Kangjeng Nabi, sok sanaos teu kaharti ku akal, sok sanaos teu logis, urang wajib ngalakukeun. Gitu nya. Wajib ngalakukeun. Naon wae nu dilarang tinggalkeun. Sok sanaos amis nu dilarang ku Rasul teh. Tapi yakin dawuh Rasul, keputusan Rasul eta nu terbaik kanggo urang sadaya. Walaupun cek geuheurna mah sapertos anu pahit gitu nya atau teu enak kanggo urang. Tapi yakin upami nu imanna kuat mah eta teh nu terbaik yang urang. Ari nu imanna lemah mah nya urang kadang-kadang anu terbaik yang urang teh nu cek pikiran orang we gitu nya. Cek pikiran orang. Nya sapertos hukum ayeuna masalah aurat, hukum masalah ayeuna hak waris gitu nya. Cek logika orang kan banyak awewe nu dipikanya aku urang ngan ukur menang setengah. Aya laki gitu nya. Munang 2 kali lipat ti bagian awewe waktu adil Allah teh ya cek pikiran akal. Tapi upami saha Rasul eta nu sae nya can we. Malihan mah para ulama mah saking taatna ka Rasul gitu nya tong boro anu sifatna ibadah ritual. Cacak-cacak kebiasaan sadidinten alim nyulayaan ti Rasul gitu nya. Data dieu ya
Ma nahaitukum an sayyin fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum. Eta. Dina pelebah ninggalkeun anu dilarang mah teu aya istilah mastata'tum gadenya. Di dieu lapadna teh ma nahaitukum an sayyin fajtanibu. Teu make lapad mastata'tum. Tapi pelebah parentah sakemampuan. Ye dina makna yen ninggalkeun larangan mah teu aya istilah abi mah teu sanggem ninggalkeun mabok teh ngan ukur sabulan sakali gitu nya. Teu bisa total mah teu tiasa kitu teu. Dina larangan mah, tapi dina parentah mah sakemampuan. Urang titah tahajud mampuna kok sakumaha we mampuan urang. Urang piwarang netepan mampuna bari caliknya bari calik. Dina parentah mah, tapi dina larangan mah teu aya istilah mastata'tum. Tadi dia para ulama sareng para sahabat mah tong boro ayeuna parentah anu sifatna wajib atau napi ibadah ritual cacak-cacak kagiatan sadi dinten oge anjeunna mah nuturkeun balahan mah aya nu disebutna teh cik urang mah asa kabina-bina gitu nya tapi da memang para sahabat mah nuturkeun seperti Abdullah bin Umar gitu nya. Abdullah bin Umar putrana Umar bin Khattab anjeunna sok nyiram hiji tangkal sok disiraman. Kunaon ku anjeun beut disiraman eta tangkal? Margi Rasulullah sok kulem di ieu tangkal gitu nya. Sok kulem di ieu tangkal, dihandapkeun ieu tangkal mata kuring mah alim ieu tangkal teh buru-buru pae gitu nya. Hayang terus we tepikeun ieu mah hayang nyontor Rasul pelebah dia teh sok ulam heula kita sok istirahat lah di dia walaupun teu arti ku logika habet didinya gitu nya. Tetapi Ahmad bin Hambal mah dina kan terkenal teh upami ku murid-muridna di pasihan naon sanes kurma samangka tara dituang gitu. Nah betara dituang abdi bingung nuangna kedah kumaha ieu teh. Nah nuangna kedah dikokos langsung atau dipesek heula. Sabab abi teu acan kantos ninggal Rasulullah nuang samangka siga kumaha. Alih nuang karena teu aya contoh ti Rasul mah gitu nya urang mah. Biar gua masalah kitu-kitu teh mah masalah duniawi ya. Gitu nya. Kadang-kadang urang mah masalah salat oge mung nyantor Rasul teh gitu nya. Yang si cek urang we gitu nya lamun cek Rasul. Nya contohna kieu Rasul misalkeun ya contoh dina Jumatan gitu nya. Anu umum kadang-kadang gitu ya. Rasul mah terkenal gitu kan dina berjanji sudah disebutkeun. Disebutkeun yang Rasul mah kana sallallahu alaihi wasallam yutillu sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Katanya Rasul mah sok ngalilakeun salat ngaringkeskeun khutbah. Lamun salatna panjang, khutbahna sok sakeutna. Rasul. Sabab naon logikana kieu? Dua khutbah teh gaganti tina 2 rakaat duhur. Rakaat nu mana? Rakaat terakhir. 2 rakaat terakhir. Maka sok muroki sok nyebatkeun rakaat ini yakumu maqama minad duhur gitu kan. 2 rakaat teh nempatan 2 rakaat tina lohor. 2 rakaat lohor nu mana? Nu terakhir geus nu awal. Nu terakhir. Sabab kisahna kawit nama khutbah teh diakhirkeun sapertos Idul Adha sareng Idul Fitri. Gitu nya. Jadi netepan Jumat heula terus khutbah. Kawitna mah kitu sejarahna. Ngan aya kajian tenan Rasul keur khutbah ditinggalkeun ku sahabat teh. Ditinggalkeun pada anu dagang, anu ngobrol di hareupeun masjid. Diabadikeun dina Al-Qur'an wa taraku kaqaimah. Maranehna ninggalkeun anjeun ngadeg sorangan. Bayangkeun Rasulullah ditinggalkeun keur khutbah. Pedah tos salat kan? Tos salat Jumat, matak dibalik. Aya mah khutbah heula teras salat Jumat gitu kan. Nya kabayang urang ge lamun salat heula khutbah sigana naringgalkeun sarua nya. Salat heula terus khutbah sigana anu khutbahna lila mah komo wah ditaringgalkeun gitu nya. Entar ditinggalkeun ada pedah encan salat gitu kan. Nah, jadi awal nama Jumat teh sami sapertos Idul Adha Idul Fitri. Jadi khutbahna di akhir. Jadi netepan Jumat heula teras khutbah.
Dua khutbah teh gegentos tina 2 rakaat lohor anu terakhir. Kan 2 rakaat terakhir lebih pendek tibatan 2 rakaat pertama. Kan biasanya 2 rakaat terakhir mah terang nganggo surat. 2 rakaat pertama nganggo surat sabada Fatihah gitu nya. Berarti lebih panjang 2 rakaat pertama. Jadi logikana upami urang arek nyonto Rasul dina khutbah kudu leuwih pendek tibatan salat. Mun khutbahna 5 menit, nah salatna 10 menit. Lamun salatna 5 menit nya khutbahna kurang ti 5 menit. Ulah ieu mah khutbah setengah jam gitu nya. Ngayay gitu tah. Teu nyambung-nyambung teu nepi-nepi gitu. Ari salat teu 5 menit aja. Balik eta teh nyulayaan jeung sunah Rasul. Jadi sunah Rasul mah salatna kedah panjang, khutbahna kedah pendek. Eta sunah Rasul. Maka sunnah dina salat Jumat mah upami ngimaman janten khotib surat nanti paling pendek teh sabihis. Paling pendek teh al-a'la. Eta teh paling pendek. Gitu nya. Sareng al-ghasyiyah. Rakaat kahiji al-a'la, kedua al-ghasyiyah eta paling pendek dina salat Jumat. Supaya naon? Supaya ngimbangan ke khutbah. Jadi rada lila salatna sekedap gitu. Nah, urang mah sok tibaralik gitu nya. Ari khutbahna meningkat panjang setengah jam gitu nya. Ari salatna nu pendek pisannya kuliah kulhu gitu. Tibalik eta teh walaupun sah sih sahnya secara hukum fikih sah, tapi eta teh teu nyunah Rasul. Dan contoh tu Rasul mah kedah panjang salat yutilus salat wa yaksurul khutbal jumaiyah. Jadi salatna kedah panjang, khutbahna kedah sakedap. Eta lamun arek nyuri tauladan ka Rasul mah ari paskeun khutbah kedah suri teladan ka Rasul, suri teladan ka Rasul. Ai khutbahna ge teh suri teladan ka Rasul. Kitu nya. Khutbahna ge geus nyulayan ti Rasul. Tak lamun khutbah kabungkur di pasian pesennya ku al-maghfurlah. Kang Amas yang mana tempatnya kabungkur. Khutbah mah pendek panjang-panjang teuing. Hingga cukup sebenarnya kan nuju ngos takrib gitu nya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Beres sakitu ge khutbah mah. Ayatnya. Eta rukunna sakitu rukun khutbah mah. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, baca ayat. Kan alhamdulillahirabbil alamin ayat udah tina Al-Fatihah gitu nya. Terus barakallahu walakum gitu kan. Orang khutbah gitu siga datang langsung kana lohok gitu nya. Nangis turun lewat mah teh. Udah nu rukun masa gitu. Itu datu wajib ka harti khutbah mah. Sugan aya rukun khutbah kudu ka harti ku mustami henteu. Arek ka harti rek henteu. Malahan mah ka harti keneh nu pendek daripada nu panjang. Sabab nu panjang mah lieur ka itu kan dia anu pendek mah misalkan pesenna wasiat takwana pesenna ngan ukur sapoin. Kedah syukuran ka Allah. Beres. Alhamdulillahirabbil alamin teh. Barakallahu walakum. Kadang-kadang nya kitu teh sabab urang mah lamun nganggo ilmu atau nganggo sesuai Rasul pas dianggap aneh di zaman ayeuna mah. Bakal dianggap aneh gitu nya. Padahal eta anu sesuai jeung Rasul nama eta. Gitu. Eta diantar contoh sederhanana gitu. Umum ada di urang gitu nya lamun khutbah teh paranyang gitu nya. Ayai gitu. Sebenarnya upami anu khutbahna profesor gitu nya tara panjang teh. Abdi kapungkur kantos nubingnya nuju di Jombang di masjidna Tebuirang gitu nya. Sakat makam Hadratus Syekh jadi. Upami khutbah teh jadinya mah khutbah teh kampung alit tapi khutbahna teh tingkatna teh mau pasir unggul. Eta nu khutbahna teh emut keneh Profesor Musta'in gitu nya satingkatan sareng Quraisyihab. Tatara. Mun khutbah teh tara lami gitu nya. Tara make teks oge gitu nya geus eta. Kurang muka ayatna kang teks mah ayatna unggul. Tara lami khutbah teh gitu nya. Sapoin dua poin toh itu. Jeung ka harti gitu. Ngajelaskeun teh sok membekas we gitu nya ka harti gitu nya. Henteu panjang ngayaya gitu. Poinna teh kata kapungkur ngajelaskeun wajalna min kulli syai'in minal ma'i kulli syai'in hayy. Ngajantenkeun setiap anu hirup teh tina cai. Digambarkeun penemuan sareng moto geus sakitu. Beres. Kitu nya harti gitu ku mustami.
Jeung anehna teh menuju di Jombang harita raraseupeunna teh di khotiban teh kudu kana itu mustamina teh lamun di khotiban kudu ecek-ecek teh para kumar ya amun gitu nya sabab sok kitu teh sok nyaya teh gitu nya kamari we Jumatan di Masjid Agung Bandung gitu nuhut bahanna profesor sekedap kurpat poin gitu nya janji Allah dina Al-Qur'an astajib lakum tos gitu nya syarat-syarat doa ijabah G2 3 4 beres tos karena panjang lebar biasanya nu panjang lebar teh teu bisa nyusun kata-kata teu bisa ngabariskeun omongan jadi dina Al-Qur'an mah dina taklim disebutkeun bahkan ieu mah sindiranana rada keras dina taklim cek bahasa Sundana mah kieu ciri jalma akalna sampurna qalla kalamu omonganna singkat lamun omonganna panjang lebar teuing eta teh fashhadu bihamdi. Jadi saksikeun eta rada gelo gitu nah. Rada kurang seutik gitu teh. Cek tali mah kitu gitu nya. Jadi anu cerdas mah singkat padat. Lamun anu panjang lebar sebenarnya mah teu bisa ngatur pembicaraan gitu nya. Teu bisa ngabariskeun gitu. Nyata mah cek ulama gitu nya. Bila dina taklim gitu kan. Upami sampurna akalna qala kalamu gitu nya. Tapi lamun aya ucapan rada panjang lebar lah eta mah rada kurang gitu maksudnya gitu. Hampuraeun gitu. Nah, terakhir ya. Asali satu qauluhu ta'ala dzalika khair raddukum mahtalaftum ila kitabillah was sunnah khairun minat tanazzuh. Maksudna eta langkung sae teh tibatan urang parasea langkung sae uihkeun kana Quran, uihkeun kana hadis. Mun urang beda pendapat saruakeun di mana benang saruana. Tos we tenangan loba pendapat berbeda. Anu akurna di mana? Akurna sarua 2 rakaat geus eta lah saruakeun gitu nya. Aya pelebah praktekna beda saeutik mah bae. Yang penting mah akurna kan sarua subuh. Sarua kan 2 rakaat sarua berarti bae sarua mah. Geus cek Al-Qur'an ge sarua. Dan daripada orang pasea leuwih hade urang akurkeun kana Quran. Eta langkung sae nya. Wa ahsanu ta'wila sareng eta teh pangsae-saena penafsiran. Takwil, pangsae-saena takwil teh urang nguihkeun kana Quran sareng hadis. Ngan sakali deui upami urang teu tiasa ngagali ku nyalira Quran sareng hadis, wayahna urang ka ulama, ulil amri teh ya. Ada bisi kabesekan gitu di beueung ku nyalira mah. Tah bisi kabesekan wayahna urang haruskeun ka ulama. Ieu nu dikaji ku urang ieu teh lain ngabeueung ku sorangan. Ieu teh meunang ulama. Yang lain abdi nu ngabeueung sanes abdi teh biasa. Ieu mah ngukur alih bahasakeun unggul ya anu ngaracikna mah ieu teh Imam Qurtubi gitu. Anu ngaracikna anu meureudna tina ayat kedah dialih bahasakeun unggul karena bahasa Sunda. Nah, kumaha artinya di urang kusabab bahasa Arab teh jadi bahasa asing keneh. Gitu. Lamun tos jadi bahasa sapopoe mah nya sigana teu kedah gitu nya teu kedah ayeuna diterjemahkeun deui kana Sunda. Diterjemahkeun kana Sunda teh da pedah tadi teh ya bahasa Arab teh dianggap bahasa asing keneh jeung urang. Nya bijang umumna urang. Itu kadang-kadang disindiran ku Pak Ghazali mah gitu kan. Urang teh ari umur geus cueut ka hareup gitu nya. Geus sengserang padu gitu. Tapi teu apal jampe salat acan. Maksudna Fatihah jeung artina cek Pak Ghazali. Urang teh kuduna galingging panas tiris itu ari ngaku Islam ti budak teu ngarti arti Fatihah acan. Kan pikiranna eta teh. Tapi urang masih kena sanggup seuri cacakan eta teh bahasa urang, bahasa agama urang gitu nya. Ari ka budak mah jam kursus bahasa Inggris ka modalan. Yang bisa ke luar negeri sabaraha ratus ribu oke. Ari jam apal arti si jampe salat mah, jampe salat lah gitu nya. Gratis oge aremu gitu nya, dibeda gratis oge. Jampe salat itu. Fatihah teh kan urang kadang-kadang geus umur misalkan teh sareng padu geus cueut ka hareup
eta Fatihah teu pira, Fatihah teh 7 ayat ya teh pira teh jumlah ayatna dari sina menjero. Tapi teu ngarti gitu nya. Atau minimal urang teh bisa husu ari ku apal artina mah. Bibirna ngocoblak maca lapadna atuh hatena mikiran artina gitu. Reunana khusus saeutik mah. Peureuheun urang teh husu pisan teu bisa gitu nya atuh minimal ku apal arti jampe salat teh. Urang teh rada antep sakedik mah gitu. Keur salat atuh antep jeung pangeran teh. Ari keur dagang ada urang teh mung di deketan ku pangeran gitu nya. Nah, keur salat gitu coba gue jadi dari apanya minimalna. Ieu teh sindiran yang urang gitu. Urang ayo sasarengan tingkatkeun gitu nya mata gubernur urang ngawajibkeun ka masyarakatna magrib mengaji teh eta naon. Ulah dengikeun ka generasi-generasi urang jauh tina agamana sorangan. Jauh tina sumber agamana sorangan. Akhirna akal beuki palinter, bibir beuki capetan, ngan jeung agamana jauh. Akhirna ngomong sakarepna sorangan. Eta nu bahaya. Maka mangga pikiran urang gitu nya. Atuh masantren teh jauheun masantren teh mah hese. Ka pasantren mah misalkeun atuh pangajian-pangajian nu aya anu di lembur masing-masing di Anteban. Supados nyamurang kali urang santena henteu poekeun teuing gitu. Aya damaran yang mayunan kahirupanana. Ada lenjang ustadnya da teu kudu jadi ustad. Ade nya lenjang jadi ustad ayeuna lo rajin ngaji teh. Sanes. Nanging supados aya benteng, aya pondasi jang kahirupan eta urang kalih kapayuna. Minimal gaduh kenangan kapungkur nuju alitna kantos ngaos. Kantos berjamaah sasarengan gitu nya. Eta teh jadi kenangan. Dan nu paling giat mah eta, kenangan ku sepuhna di ancana ka masjid. Kenangan kan dugikeun ka sepuh teh emut. Nya abi ge emut kira di kapungkur nuju alit dicana ka masjid gitu nya. Duaan yang raih duanana tah. Eta teh lain di pasantren. Kenangan eta teh membekas. Secara psikologi membekas. Nya kapungkur abi emut keneh nya tos cara ya almarhum gitu. Abi nuju SD anu Yuswa SMA ngaoskeun teh di antawisna teh nya kapungkur itu emot teh gitu. Ada Irma almarhumah teras putrana Hana isu nya. Kapungkur teh Yuswa SMA teh ngaraos keneh gitu nya. Rajin. Eta teh jadi bekas. Ngabekas ka murang kali teh sanes biasa maca kitabna sanes. Permasalahanna mah bakal gaduh kenangan dina jiwana. Masalah kehidupan tadi teh ngaos teh. Jadi gaduh kenang. Sareng biasakeun gitu nya. Kapungkurnya alhamdulillah walaupun teu eta oge. Kapungkur almarhum Aki asep kapungkur kenangan gitu. Bade ka Alpalah widi heula ka Aki teh. Ki bade ka Alpalah di Pasian Kopiah malahan mah. Aki asep teh kapungkur. Bade ka Alpalah teh. Di Pasihan. Ya urang jadi kenangan eta teh. Ka budak teh gitu nya. Nah, kenangan eta anu bakal kuat tepikeun ka sepuh moal hilang. Ari album kadang-kadang supaya pohonna nya, ari pelajaranna mah supaya pohonna. Tapi kenangan eta mah, kenangan ceurik di masjid eta bakal inget terus eta teh nya. Pernah ceurik di masjid, eta teh kenangan bakal inget terus. Tibatan ayeuna ilmuna mah inget kana etana. Gitu nya. Ingat ceurikna gitu. Nya sadayana gaduh kenangan aju alit, tapi eta teh berharga. Berharga kana eta. Cerik di masjid keur ngaji dicarekan ku guru tibatan ceurik masalah keur di manyo HP masih berharga keneh eta gitu nya. Berharga keneh tadi teh cerik di masjid di pengajian dicarekan ku guru. Eta berhargana jadi kenangan ke tos sepuhna. Nah, mudah-mudahan kapayuna mudah-mudahan urang kali urang sadayana semangat deui ngaosna sadayana ayeuna ulat deui teras ngaos teras ayeuna ngamakmurkeun masjid ngaramekeun masjid supados ke janten kenangan kamarajina janten pondasi kanggo mayeunan kahirupan sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.